Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah nuhun pisannya upami daramang mah. Kumaha ieu koneksi internetna pada lancar teu? Lancar, Bu. Lancarnya. Suanten Ibu ka kuping jelas. Pemerintah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bimar ada hujan, Bu. Mohon atuh teh saeuyeus. Di abi mah cerah, Bu, di abi mah cerah. Hujanan. Alhamdulillah upami cerah mah. Tas eta acan urang mulai hayu urang ngadoa heula sasarengan mangga ka KM-na. Diditnya KM teh. Mohon. Enggak didit. Pimpinlah doa. Saya agak sate acan urang ngawitan labungan dinten ayeuna hayu urang ngadoa heula. Di kawitan. Rengse. Ya, atur nuhun didit. Kanggo dinten ayeuna urang teh bade diajar ngeunaan materi anu enggal kumari, materi anu kamari teh tos rengse. Kamari teh urang teh diajar ngeunaan materi naon? Masih emut keneh teu? Laras dongeng. Dongeng teh kamari teh aya naon wae cenah dongeng teh? Aya Pabel. Aya Pabel, terus aya naon deui? Parabel. Terus naon deui? Legenda. Legenda laras. Aya deui teu? Mite. Menul mite hiji deui naon tah? Babat. Sagenya Bu, babatnya Bu. Mohon babat teh sami sareng sage tah. Kanggo dinten ayeuna mah urang mah entos kana materi nu enggal deui nya, ieu mah benteng pisan tina dongeng. Kanggo dinten ayeuna urang diajarna ngeunaan aksara Sunda. Tapi sata acan orang diajar, cik ibu hoyong ngetes heula fokus ieu naon teh fokus siswa, fokus kalian juga kumahanya. Upami ibunya Rios Wilujeng enjing tepuk tangan sakali. Ngatos teu? Atos. Enjing tepuk tangan sakali. Upami Wilujeng siang 2 kali. Upami Wilujeng wengi cicing. Bobo. Atos. Ngarah ayo orang cobian. Wilujeng enjing. Wilujeng siang. Wilujeng wengi. Ayo Alex fokus. Cicing. Wilujeng siang. Alex mau fokus tergerak-gerak. Fokus pisan eta Wilujeng Alex siang. masuk kadang, Bu. Wilujeng siang. 2 kali. Wilujeng siang. Aduh, ieu mah kumaha fokusna tos rada ieu gitu nya. Nya, Bu, tos siang. Tos fisika menilieur, Bu. Fisika, Bu. Tadi teh mohon atuh teh sauyos, tapi kumaha ayeuna? Tos siap diajar aksara Sunda? Siap, sareng Bu. Insyaallah siap, Bu. Siap. Atas pernah diajar aksara Sunda teh acan? Atos SMP. tapi dah hilap deui. SMP tapi hilap deui, Bu. Oh, hilap deui nya mohon da soalna sok tara dianggo kanggo sadi dintennya. Mohon. Mohon. Hese Bu aksara Sunda mah gugurawilan dikit sesahnya di emutna. Ieu Ibu tos share screen aya ieu teu? Tos aya teh acan? Aya, Bu. Ayanya dinten ayeuna teh urang diajar ngeunaan aksara Sunda. Kalau sapertosna ieu rada ieu tah. Di dieu aya contoh pemakaian aksara Sunda. Upami ameng ka Bandung, osok ameng ka Bandung tara? Osok, Bu. Kadang-kadang, Bu. Kadang di Bandung hungkul da ieu mah nami-nami. Alah nembe sakali engke mah atuh ameng deui nya. Tah, upami nami-nami jalan salaresna mah sanes di Bandung hungkul di kota-kota sanes ge tos aya upami nami-nami jalan osok aya ninggal jiga kieu teu misalkan jalan Pajajaran handapna aya tulisan deui sok ninggal tara. Sok, Bu. Aya di gang Bu biasana aya ge. Mohon di jalan. Sareng di eta geuningan anu seueurnya. Naon namina teh nu kitu geuningan mun bade selamat datang. Mohon. Gapura. Oh, Gapura. Mohon. Di dia aya oge contona teh ieu cenah dina ieu naon namina teh dina lukisan. Hayam kaligrafi ieu teh katinggalna mah jiga hayam mungkul padahal mah ieu teh kaligrafi aksara Sunda saleresna teh. Terus ieu nu katilu aya contona teh ieu dina kaos teh aya tulisan aksara Sunda.
kan orang osok ngerasa keren gitunya kalau misalkan batur teu tiasa maca anu ku orang dipake mah gitu. Asa beda gitu ti batur. Tulisan Mika Bogohnya bunya. Mohon tulisan nami kabogoh tapi kan tepati ditinggalkeun Eh meni teuing kabogoh misalkan. wae nama. Eta ya sok make nu Korea bu atau aksara Korea we eta. Mohon tah Lanjut, gitu lanjut. jika aksara Korea kan teu sadayana terang kan nya. Tah anu ieu nanti anu salajengna aya dina tulisan dinas biasa sok aya di handapna. Sapertos kieu. Tah ieu teh pamakean aksara Sunda dina kahirupan sapopoe nya janten aksara Sunda teh dugi ka ayeuna ge masih dianggo saleresna. Masingkeun ayeuna tos jarang dianggona. Nah, ieu kanggo ieuna kanggo KD IPK sareng tujuanna kadena teh ayeuna teh menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahna. Kumargi kitu, indikator pencapaianna teh nyaeta menganalisis huruf-huruf aksara Sunda dengan tepat dan sistematis, sareng menyusun kata dan kalimat dalam aksara Sunda dasar dengan tepat. Tujuanna ge supados ayeuna para siswa, para peserta didik teh aranjeun teh tiasa ieu nanti tiasa nganalisis huruf-huruf aksara Sunda, tiasa ngabentenkeun huruf-hurufna sareng tiasa nyusun kecap sareng kalimah dina aksara Sunda. Ke bakal aya mediana, bakal aya kartu pajal, teras ke aya evaluasina oge, evaluasina kayak dina kuisis kayak ku ibu dipasihan ieu oge linkna KKM-na sapertos biasa 75. Nah, iya pembagian kelompokna ku ibu dibagi ti awal heula supados biasa dikondisikeun nya. Kelompok hiji teh aya Ade, Alex sareng Budi, araya teu? Aya bu. Aya ibu. Kelompok 2 Didit, Dini sareng Erna, araya? Aya Bu dongkap. Aya Bu Kelompok dongkap 3 aman. Euy sareng Iman, araya teu? Euy sareng Iman aya? Ayo, tadi mana? Euy sareng Iman ka mana? Aya Iman mah bu, aya Iman. Oh, Iman aya. Di Euy ka Amut mana Bu, ya? aya. Oh, aya. Bu, cicing bae. Iya Bu, mun ieu teh aya pangkeureun asa aya nu ngajak ngobrol lembe teh Bu tapi teu aya di Atuh dieu tong teh. ngobrol wae Mohon Sambil diajar kedah fokus. Padahal abi pangkeurna ieu teh Bu. Bohong Bu, bohong teraskeun we Bu. Mohon siap diteraskeun nya janten euy teu aya tacan aya ieu teh. Dupi nama ka jamban kitu euy teh nembe. Bukan Apa kantin, Bu. panggitannya mohon atuh teu sawios. Mudah-mudahan tiasa enggal gabung deui nya. Ieu Mohon, ngeunaan aksara Sunda. Jadi aksara Sunda teh dibagi jadi 3 saleresna mah. Aya aksara suara, aya angka, sareng ke aya aksara ngalageuna. Ieu di dieu ditinggal heula anu kahiji namina aksara suara. Aksara suara teh huruf vokal. Huruf vokal bahasa Sunda ya sabrijinya. Tujuh. Bu. 7. Leres 7. Aya A, I, U, E, O, E sareng biasa ngabentenkeun huruf vokal teu? Pokoknya aya curakan Bu, bentenna Bu. Mohon aya curakan sareng anu aya U teh nya eta mun misalkan ieu mah. Ieu aya hiji-hijinya aya aksara A, aya aksara I, U, E, O, E sareng E. Anu kaduana aya ngeunaan angka, anu angka teh aya ti angka 0 dugi ka angka 8. Tiasa 11 aya Bu. Kah? 11, 10. 10 sareng 11 aya upami Hiji sareng hiji meureunna. hiji sareng hiji berarti jadi sabaraha? Ditulisna sanes 2 nya, sanes hiji ditambah hiji. Hiji sareng hiji berarti jadina ieu sabaraha dibacana 11. Mohon Bu. Mohon sapertos kitunya. Teras anu salajengna ieu aya aksara ngalageuna. Aksara ngalageuna mah kan upami tadi aksara suara mah huruf vokal, aksara ngalageuna mah berarti huruf naon? Pasanganna huruf vokal huruf naon? Konsonan. Konsonan. Tah, tapi bentenna dina aksara Sunda mah konsonanna teh ieu naon teh tos dirarangkenan ku huruf A, ku huruf vokal A janten teu mandiri. Tah misalkan ieu nu kahiji aya huruf K, anu kadua aya huruf G, anu katilu aya huruf nga, janten ga di dieu teh dibacana ga sanes dibacana g. Kan upami dina huruf biasa mah g-nya. Upami dina aksara Sunda mah dibacana janten ga. Tah ayeuna tadi kan ku ibu tos dipasihan kelompoknya.
Mohon Bu. Cobi tinggal dina ieu nanti dina aksara ngalageuna ieu kinten-kinten aya teu anu menurut saderek ieu nanti anu sami hurufna anu si bentukna hampir sami aya teu? Iya, Aya. iya Bu. Cobi kelompok hiji. Sok, kelompok hiji bade saha? Aya Alex, aya Ade, Abi. aya Budi, bade saha? Alex Bu. Alex, Bu. mangga Alex. Alex aya huruf naon wae anu sami? Eta Bu, huruf K, Pa, Sa, Ra. Eta sami pisan ya bunya. Muhun sami pisahnya jika angka naon sih eta teh? Muhun Angka leres 77 jika nya angka punya. 7-nya, jika angka 7 lamun Mohon. Pak mah 77 polos pisannya. Lamun Pak mah Mohon. dihandapna jika aya naonan dihandapna di garisan deui. Handapna nya nyambung ya bunya. Nyambung anu Pak mah. Nyambung. Jika Betul. Bu, jika Upamisa hampir sami sareng naon tadi teh? Nah, hampir sami pisanna jeung naon tah? Ra. Kakak. Angkanya. Sama dipencet Bu angka 7 Beda. Bu. Leres. Erna sama bentenna dipencit angka 7-na tetap 2 tapi dipencit dengan terakhir tadi teh ra sami pisan jeung naon tadi? Jeung ra, pedah naon? Rama jomblo Bu, Rama. Muhun. Pokoknya Rama kieu Bu dipencit di payungan Ra. Sia Didit Bu, sia Didit Lebak jomblo. terang Bu di payungan. Sia Didit jomblo Bu. Bu abi disirikan wae Bu. Hanya Rama tong dikit. disirikan wae atuh bisi engke ieu bisi katularan jomblona. Eta ti kelompok hijinya hasil analisisna. Aduh, tos ieu pisan tos saya pisan. Kelompok 2 cobi analisis mana anu ieu nu kinten-kinten masih sami keneh oge. Abi Bu. Kumaha Erna? Tadi teh Bu, Ibu teh aya anu angkanya Bu. Abi Mohon. meninggalna aya anu sami sareng angka jiga tak ca. Jiga naon? Ieu kan Oh, ku abi mohon. dicatat ya Bu nya. Tadi nu angka teh ca teh siga angka 8. Mohon leres. Terus tadi ge aya anu angka 7 teh sareng 7. Sareng naon tah? sareng La. naon ya? Teu La. kan ih. La. La nya sareng La. la. Sareng la. Tah. Mirip Kumaha Bu pisannya, hampir ngabentenkeunana sami Bu? pisannya. Mohon, hampir sami pisan. Ngabentenkeunana kumaha? Engke ku Ibu dijelaskeun carana nulis, ieu nonton nulis angka sareng nulis huruf. Siap. Supados tiasa dibentenkeun nya. Kelompok 3 kumaha? Masih aya keneh nu sami teu euy sareng Iman. Abo nu sigana nu similar ada similar. Similar. Anu mirip-mirip Bu eta nu ga sareng nga tah Bu. Ga Mirip, sareng nga. Miripna naonna tah? Jiga Miripna nya huruf payuna tah naon aya tah? pamatokan Bu. Benten dina Tiga huruf buntutna. Z Ibu eta Jiga mah. huruf Eta Z mohon, pisannya. huruf Bentenna naon sih? Bentenna ngan dipengkerna hungkulnya di handapna aya Benten bentenna buntut geuningan. Ibu. Mohon leres, saya pisan kanggo sadayana. Ieu saya pisannya tariasa ieu nanti tariasa nganalisisna ieu pisan nanti telik pisan. Komo tadi anu kelompok 2 mah kuat ka dianalisisna deui ka anu angkana geuningannya samina teh. Saya pisannya. Erna teh atuh. Mohon atunya. Aku nggur pasok pasang diri Bu Erna teh Bu. Oh, pantesan atuh ranking di kelas ieu teh Erna sanes. Sanes tuh Pak Oh, Iman. sanes. Budi Oh, kita rek Iman. gawa eta Bu. Mohon atuh. Ayeuna ieu anu salajengna ngeunaan aksara ngalageuna anu wangunna hampir sami anu bieu teh anu dibahas teh. Aya anu hampir sami teh anu kahiji aya ka, pa, sara jeung sa. Sama ieu mah sarepannya. Sanes anu asli tapi ngan sarepan hungkul. Cobi sa teh mirip pisan sareng naon tah? Sa. Sari dihijikeun. Sareng sa nu bentenna naon? Bentenna dihijikeun pisannya direngkepkeun pisan ieu mah. Janten kade bilih pahili eta anu kadua aya ga, nga, jeung na. Sadayana sami jiga huruf naon ieu nya? Z. Bentenna ieu dipengkerna hungkul aya buntut-buntutan nya. Anu katilu aya nya, ba, sareng ya. Ieu sadayana hampir sami jiga huruf we nya ieu teh. Tapi aya benten-bentenna dina garis-garisna anu terakhir aya huruf da sareng huruf naon cik ieu? Ja. Huruf ja leres. Huruf da sareng huruf ja bentenna naon? Pedah ja mah aya garisan hungkul di pengkerna. Ngartos deui kadinya? Ngartos ya Bu. Bu. Pas Bu. Ngartos, alhamdulillah.
Ieu ge anu tadi teh anu didugikeun ku kelompok 2 ku Erna. Ieu teh anu ngeunaan angka sareng ngalageuna anu hampir sami teh. Aya ra jeung angka 4, terus teh aya ca jeung angka 8, terus aya huruf angka genep jeung angka 8. Eta sadayana hampir sarami. Jadi ku kituna teh dina nulis aksara Sunda sareng maca aksara Sunda teh kunaon kedah telik teh kumargi hampir sadayana teh sarami. Tah ieu upami nulis aksara Sunda teh jiga kieu. Upami bade nulis aya berarti kantun naon? Kantun nuliskeun huruf vokal naon tadi teh ieu teh? Sareng huruf naon ieu ngalageuna naon? Aksara ngalageuna naon? Ya. Janten ieu aya teu kedah ditambihan deui, naon di pangkarna? Teu kedah ditambihan deui a. Kumargi ieu atos dibacana naon tadi teh? Aya. Ya, dibacana tos ya nya. Ieu janten dibacana aya. Terus ieu anu tadi anu ditaroskeun ku Erna. Anu nulis angka kumaha tuh cara ngabentenkeunana? Cara ngabentenkeunana dina nulis angka teh aya ieu. Aya pamisahna garis lurus, aya kanggo misahkeun antara angka sareng aksara nulisanesna. Tanda mutlaknya Bu dina matematika mah eta teh. Muhun tanda mutlak upami dina matematika mah iman jigana matematikana 100 ieu mah. Ngiring OSN Bu, anjeunna OSN Oh, matematika. Ngiringan kalistum ti payun SD Bu. Muhun atuh. Kenging. Yang teu Bu. Cara kita minggu jawara kamari Ibu tah. Muhun atunya sok merendah untuk meninggi teh nya. Mohon. Merendah untuk meroket, Bu. Muhun waras. Taroket Ayeuna we ieu. enak mah tapi Muhun ayeuna cobi ieu urang cobian dibaca anu kahiji ieu dibacana naonnya? Cobi baka ade. sanes Bu, baka sanes. Lawana ibunya. Kumaha ade? Bapak. Bapak lawana ibunya. Lawana ibu. Nah, lawana da pasanganana. Oh, pasang. Aduh, jadi lawan. Ademanya kumaha. Mun ieu teh dibacana Pas. Anu kadua, ieu dibaca naon? Alah, seueur ieu mah. Alah meni Seueur seueur ibu eta kumaha mah. tuh? Budi biasa Lah teh Bu, Budi. ieu ningali potretan. Sok mangga, modulna kan ku ibu tos dipasihannya kamari tos dibaca teh can. Abi mah terang ujungna, Bu. Baca di Mah terang ujungna eta teh huruf H Bu nya, nu ujung teh nu. Nu ujung mah ujungna leres, H, ujungna huruf H, Anu hiji leres mah ade. sa, anu Naon eta hiji sa, mah Bu? Leres, nu sa. kahiji sa, anu kadua Saha, naon Bu? atuh? Sa X Saha. atau Ma, pisahnya. anu kadua Naon mah. nya? Bu, leres Nah, dini, di teh anu kadua huruf Z, mah. anu ciga huruf Z teh Anu teh naon? jika huruf Z naon Gak. tadi aya Tadi tilu teh dah. gas, tadi Ya gas. gitu, oh enggak, leres Dah, lah. leres. Janten nu upami dihijikeun janten naon ieu teh? Naon tadi? Samara ga. Sama. Ga. Gaha sama gaha Bu. Magaha. Bu. Leres. Terang ke sama gaha naon? Sama gaha. Teu, naon Bu sama Naon gaha eta teh? Bu sama gaha teh Bu? Budi Namanya terang ke punya. Budi sama gaha naon? Ih, naonnya hilap Ibu abdi suka teh si gandang Dragon Ball sama gaha gitu. Kamehameha. Kame Beri wae tabu. Beri wae wae, Bu. Gerhana. Kurangan nilainya Bu. Pasian minus Serius, Bu Bu, nilainya Bu. Pasian minus Bu nilainya Bu. Deui wae Bu eta Budi. Deui Oh, wae ngeureuy Bu. wae, ieu mah di minusan gerak ke. Ih, ulah tuh Bu. Teu sama gaha teh naon gerhana nya? Gerhana Bu. Mohon. Anu Aya dina katilu film. ieu aya naon? Tahu tahu. Cahaya. Aha, tadi Oh, mah. Cahaya. Cahaya. Leres, cahaya. Tos parintar geningannya. Ih, Tos mantap. tariasa ieu teh. Atuh guruna saha teh? Oh, atuh. Sama Anu heula. parintar heula Desi gitu loh. Desi. Mohon alhamdulillahnya da ieu mah masih aksara dasar janten teu acan di kukumaha janten lumayan ieu nya lumayan rada gampangnya di ieuna. Mohon atos paling sakitu kanggo ieuna mah kanggo materi nama. Terus ayeuna ayu urang ieu naon teh urang latihan yuk. Kela ai ibu yuk waktosna masih seueur teu? Masih Ibu Olahraga. aya kena waktosna. Seueur keneh Bu Masih waktosna. seueurnya. Mohon. Mangga tiasa Acan di- ngawe ada Bu guru salah jangan kata acan ngawe. Alhamdulillah atuh berarti ibu masih tenangnya. Mangga eta Mangga. tiasa diklik dina eta naon teh dina kolom chat. Ya ku ibu ge bade di ieukeun bade di naon namina teh bade ditayangkeun oge di dieu. Ibu naon ieu teh?
Anu Naon dina sok? Tos tiasa dibuka teh acan. Naon ieu teh Bu? ieu teh Naon atuh? Google Doc gitu bunya. Mun, mun Google Doc. Aya tos tiasa dibuka. Biasa. Biasa. Ya, Tah, sok Ibu mangga ngaloding di abi mah ibu kedak. sinyalna berartinya sok teu sawios. Ibu Erna ya teh teh kedah sakelompok login sareng lah. berarti Abi teh. teu kedah. Biasa langsung Oh, teu edit kedah. atos aya PR, Bu. PR wae didit mah. sanes PR atunya PR kan Nah, baik. masih seueur waktosna ge. Tos Abi biasa teh teh acan. sakelompok sareng sahanya. Erna teh sarang Didit sarang Dini, upami Didit sarang Dini. Erna sareng Abi aya nama. Mun di abi ngaloding gitu. Didit sareng ini. Abi sakelompok Didit. Mohon, tos tiasa ditinggalnya. Oh, Ieu hayu. teh Hayu. tugasna teh nyusun kecap jeung kalimah dina aksara Sunda. Tapi Ya. ieu mah teu kedah ditulis, janten kantun dikopikeun we hungkul kan ieu ku ibu atos disadiakeun nya kartu-kartuna di luhurna. Ibu mah Ya. dipanggeur. Alhamdulillah. Mohon ieu teh tos dieukeun nya tos disadiakeun ku ibu kartu-kartuna, huruf-hurufna, aksara-aksarana hiji-hiji. Nah, kantun diisi di dieu dikopikeun we ka dieu di ieuna diunggal kecap sareng kalimahna. Ieu misalkan anu kelompok hiji. Kelompok hiji teh susun kecapnya kalimah ka mana wae jeung angka 25. Jeung Oh, kitu artos. Atos Bu. Artos. Sok mangga ieu Pak ieu nya Pak enggal-enggal ieu live nya ku ibu ditayangkeun di dieu janten katinggal mana anu mana anu kahiji kadua sareng katiluna. Engke anu Ayo, kahiji Erna. aya hadiahna. Ayo. Ayo Dit. Abi Ayo, nomor guys. tilu, Bu, kelompok tilu anu nomor Hiji tilu. ewangnya. Kelompok Teh tilu anu Didi, anu Adidit nomor hiji tilu di ewangnya. slide anu terakhir. Acan kabuka, Bu. Ade Abi mah- hiji, Alek 2, Abi Abi tilunya. teh kelompok Ya. duanya. Mohon Abi karena hiji, kelompok ya. dua. Abi Anu nomor tilu kasaha we we. nya. Abi Abi nomor nomor tilu. hiji, Abi nomor Ayo, hiji. guys. Tilu. Mangga, Yang sok. menang guys. Yuk Yang menang guys. guys, Sok ayo guys. lumayan dah hadiahna tidak mengecewakan. Mantap. Asik. Voucher umroh. Voucher umroh. Voucher nawe hungkul. Dan gratis. Kumaha ieu teh? Ibu Kantun nah dikopikeun tengah hungkul. geser, alin Nah, tengah geser. Bu ieu teh kopikeun langsung Bu. Teh di Mohon dikopikeun scroll langsung, Abi mah we. ieu teh hese nyekrol nanya. Acan kabuka, Bu, di abi mah. Nya di Abi oge nyekrol Iya kelompok 2 sareng kelompok hiji atas mulai geuningan. Atos Bu. Biasa Bu, tiasa iya Bu. Biasa ada Abi Bisa mah. dibuka Bu. Saha nu teu Ibu tiasa nanya dibuka? kadang-kadang. Muter wae Bu. Sinyalna Iya, deh. panginten Alex eta mah. Cobi rerencangan sakelompokna Alex. Ade sareng Budi tah. Kelompok hiji atos mulai dah tuh. Atos ieu nanti tos ieu tos anu kahiji sareng anu katilu tah tos dikerjakeun. Oh, Kelompok tilu ieu masih kosong keneh. Iman kumaha Iman euis? Iman Nah, mati tinggal. Raya, Bu. Eusna izin ti payun pangintennya bieu teh. Jaringana awan Bu euis Oh, makan nuhun atuh. ngasuh raina saurna teh Bu sabari ngasuh. Kita save kuota saurna Iman Bu. berarti wayahna imannya nyalira Siap. teu sawios. Mohon iya tapi ngageser-geserna sesah betenya ngopi-ngopi. Kantun di kopi hungkul. Mohon Ibu Di kopi menjadi kan cobian. hungkul, di kopi teras di paste. Sinyal sih Ibu sinyal. Mohon Abdi mah itu. Ayo guys. Ayo guys, mau juara hiji guys. Ayo kelompok hiji Ayo, atos Bu kan Dini. angka 25 atos beres tah. Atos ku Abdi Bu. Eta kelompok hiji nu nomor hiji nembe hungkul. Budi ngerjakeun Ade kelompok tenang. Abdi, Bu. Budi ngerjakeun anu Abdi. Kerjakeun nomor 3 Budi, paingan cenah hese itu. Orangnya gitu. kita dikerjakeun. Henteu Budi ngerjakeun nu kadua leres, kelompok 2 dah. Kedua mah Kelompok dua mah Oh, Abi. kelompok Budi dua kelompok mah sabari Budi kelompok Eh itu hiji. Ibu ngerjakeun nomorna, ngerjakeun hiji, Bu. slide-na itu. Slide anu terakhir Iman. Oh, Abi mah ngerjakeun nomor. Hari palingan. Iman. Hari Ngawur. mama tuh tak malah bang, Bu. Tuh. Oh nya, dekatin teh ti Pak ti ieu nage ti awalna ge Iman teh Gimana ngobrol wae Bu? Iman mah da ngobrol nage sareng saha eta teh Iman. Mun Kita Iman gua sok kumaha? nonton jurnalis ateling Bu. Oh nya jadi berhalunya Iman mah eta teh teh ya rencang tapi Oh, nah tuh. ngobrol Iman we. kelompok tilu Iman di slide Adidit anu kerjakan terakhir. Adidit. Mohon. Kamar imam memaungan coba Bu Oh. pelajaran Ieu agama. kelompok 2 tos hampir beres ye.
Ayo, Kelompok dua tinggal anu kadua. Alek, ayo, Alek. Adik Kelompok kecil duanya, Bu. Mana kan Iya, nomor Kita dua. sambil beres. Bu Wios telempeng jantan Uyos jengjot. kesawiyos. Bu Wios. Asal Naon leres we jengjot? eta nyusunna. Jengjot teh nu kumaha? Bahasa mana jengjot? Iya di scroll ke mana, Bu? Hah? Di Gambarna. scroll ka mana? Eta sesuai sarang kalimatna. Di Wah, copy ini we sanes di bantosan, scroll. Di Oh, di copykeun. copy. Mohon. Ya Allah ti tadi. Alex Ah, sok malawung ibu. Scroll. Kiraan, Bu, Tahun, nilainya Alex. kiraan. Di copykeun. Tekedah di scroll. Upami di scroll mah kayak bisi nu sanesna teka bagian angka hurufna geura. Pintos tah, Kak tah, Alek tah. Tinggal mana? Halola kieu. Ade bantosan ade. Nu tadi baru Iya. beres. Ya. Ayo waktosna bilih ka Bujang Saep ye. Mohon Ibu siap. ieu teh dugi tabu sabaraha, Bu? Dugi tabu sabaraha tadi teh? Mau iya tos iya. Ibu aya 8 menit deui ibu. 8 menit deui hayu atuh. Mani Ya. anu teh di PR keun nu kieu ah. Tah. Aman. Nah. Ibu Ma teh atas di abi mah ibu tabu. teh 5 menit deui ieu teh. Oh 5 menit. Oh nya deui. ketang 6 menit deui. Oh genap 7 we atunya. Kamana? Tujuh. Bud, nak Bud. Siap. Ya, kelompok hiji Bud, tos hampir nah beres aku abi ye. Bud. Siap. Nana aku abi Bud. Abdi teh ujung wa-nya. Iya, tadi Wa na mana? tah. Wa teh Kelompok di hiji di- wa na. Kelompok teh hiji di tinggal di wa. mana? Ya. Iraha Ayana. Iya. Kelompok hiji tos hampir beres ya tinggal disusun. Mana? Wilujeng kelompok hiji. Iya mana adi teh kaduhung teh dibantosannya. Bantosan Da atuh ku abi sopan ka dikerjakeun ieu, ku abi Aku dikerjakeun. teh. Aduh iya abi pangboyotna kumaha tuh. Abi Aduh, Ayana, Iman, Ayana ku abi kumaha. bantosan Ayananya. Sok. Iman tapi ngartos teh ieu teh Iman. Ngartos jika bubung nama abi ku abi rada abi lami eta Bu mah, abi. Bu. Oh mun atuh teu sawios upami ngartos mah lami ge teu sawios. Bilih teu Sinyalna ngartos gitu awon. lami teh. Ku Erna anu Ayana. Iya cenah. Berarti anu kahiji kelompok hijinya bieu teh ibu tos dicatatkeun. Waktu mah Bu seueur nu mantosan abi mah nyalira tuh da Bu. Aduh Iman wayahna ya, nyalira. Iman. Deudeun Tulisna nuju ieu SD ka bungkur pasang diri ge Iman mah. Salistung Bude lain ieu atas sudah tuh da. Ani gen nulis. Ani gen nulis kan Kan ieu ge calis. maca jeung nulis Iman. Harita mah langsung dina kertas Oh. patlot. Benten Bentennya ieu mah di Anu copy kedua paste beres, gitunya. atas beres Bu Des. Kadua beres, Ibu alhamdulillah. kelompok dua Alhamdulillah. hartos. Pak Iman sasapu. Ingat ieu kelompok tilu mohon. Ieu non teh anu terakhir naon ieu hukumanana ieu? Aduh. Beres. Warang Teu awe, Bu. beresnya. Ajajanan, Bu. Ngajajanan alah. Meser kuota we Bu. Kanggo Aduh. Ngirimkeun GoFood tak kasadayana. Yeay. Teh. Ayo Ibu waktosna seep, Bu. Bu. Mohon atuh Tos kanggo atosan nyusunna. heula we nya. Kan tadi ku Ibu cenah di waktosna. Kelompok hiji Tos, sok tinggal kelompok hiji. Saayana we, kelompok hiji mah. Oh, abi Kelompok nomor hiji hiji Bu. tos tetap rengsenya anu Oh, kahijina. kelompok tilu tah saayana. Mohon teu sawios atos heula. Anu kahiji kelompok hiji mangga tiasa dipresentasikan anu nomor hijina naon eta? Bud, presentasikan Bud. Abi nu katilu. Oh, Usaha katilu. we atuh. Oh, Usaha we nya. sok. Nya eta teh. Nya Nya. sareng Nya. nya kaduana. Sarangnya. Huruf E sarangnya. Nya, Bu. Sok anu kaduana naon? Kemana wae? Mana wae Bu. Mana wae, Bu. Mana wae leres anu Mana wae, Bu. katiluna. Tas iya 25. 25 leres eta di kurungannya. Ayeuna nu kadua ieu naon? Nu kahiji teh dini. Eta teh ka sa ha. Leres. Lepet ih. Anu Eh, hana lempat leres ge. teh. Sana. Oh Udah, nya malah Papaha salah. eta mah Sana papaha. sana lepatnya. Kana. Kesawios, Lepat. kesawios. Oh iya teh Tadi. sanya Kirang sahat Bu Dini teh Bu Desi sangurna. Oh. Mohon. nya kirang Mohon. konsentrasi. Kesawios. Sok anu kaduana naon? Kemari kahujanan. Anu kaduana naon ieu teh kelompok 2. Sok we ku saha ku Erna we. Iraha, Bu. Iraha naon? Iraha Ayana. Ya, nah leres. Anu Saha eta teh. Naon sih?
Sok anu nomor 3 nah saha Ernanya. 5 genep, 5 genep, 5 genep. Leres, nama kebiasaan, sekelas. Ya anu terakhir saha ieu? Iman, Abi, Bu. kelompok Iman. Nomor Nembe hiji anu mah ieu Bujeng nya. tadi kan suka teh nomor Mohon 3 tesauyos. ieu na Bu. Anu Aduh, kadua naon? parabut sareng Budi. Betul. Padahal makan dikopikeun sanes di. Mohon. Mohon anu kadua Sadua. leres teh eta. Nah, Nah, kedua leres Bu negara kaya. Nagara ka ya leres anu terakhirna 78 di kurungan tos leresnya alhamdulillah tos karyaasa berartinya tadi panginten dini mah kirang fokus sungkulnya sarang Iman masih kirang fokus oge tadi janten alami ngerjakeunana Sok pagentos wae Bu abi mah cara Sunda teh. da saraminya yeuna Sarami. mohon leres ayeuna satu acan orang pungkas iya ku ibu dipasihkeun heula ieu nya link kanggo engke evaluasina ke ku ibu dikirimkeun dina ieu nya dina grup WA nya Mangga Bu. ku ibu Ya, dikirimkeun dina grup WA engke kanggo evaluasina eta mangga dikerjakeun waktosna berarti maksimalna duwi ka tabuh 5 dinten ayeuna nya teu aya nu leuwih di tabuh 5 Mohon mangga Ibu. mohon tah sata acan dipungkas hoyong naros heula ieu aya dinten ayeuna teh urang teh tos diajar naon wae nya ngeunaan aksara Sunda kan naon wae tadi teh Aya naon wae aksara suara, aya aksara suara terus aya aya aksara naon deui konsonan. aya konsonan disebutna naon tadi teh Ngalageuna. leres Ibu, terus aya naon Ibu deui Widi ka pengkelebu yang ka jamban punten. mangga deh mangga terus aya naon deui tadi anu terakhir aya Angka. leres upami Ibu bade nulis angka punten teh itu Ibu itu pelajaran naonnya PAI itu teh. mohon ya Tinggal mohon mohon atas reng saya janten orang teh dinten ayeuna teh tos diajar ngeunaan aksara Sunda anu dasarnya bioge tos diajar ngeunaan nulis kecap sareng kalimah tah kanggo ieuna kanggo mingguan payun mah urang diajar ngeunaan rarangkena dina aksara Sunda teh kan tadi mah geuningan kan nganggona huruf A hungkul upami bade nulis budi kumaha kan didinya teu ayanya ayana ba sareng da hungkul kumaha upami nulis budi kan teu tiasa oke orang diajar ngeunaan eta ngeunaan rarangken paling sakit wae ti Ibu kanggo dinten ayeuna hatur nuhun mangga tiasa ditutup heula ku doa mangga KM Didit. Oh, siap Bu. Saya agak satu acan kurang pungkasi lawungan, mangga urang ngadoa heula sarengan ngadoa di kawitan. Reng se. Alhamdulillah hatur nuhun sadayana mangga wilujeng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu. Ada Ibu.